Kamu gitu macam memang kemarin mereka minta kacek mantap tak ada raka usaha gitu. Nah cuma memang ngerti wae kembali ente masih ngerti itu begitu. Jadi ulah cenah ngerti wae enggak ujung tapi hari-hari wae aing ibu lebih hayang ku jelema diperhatikan. Padahal Allah Ta'ala geus nyaho dah sebugu mereka kapal. Dikira atuh ari urang mah jiga nu hayang kasebut ku manusia ku jelema. Rugi atuh ibadah hayang kasebut ku jelema. Rugi eta meunang beung harcan karuha rugi heueuh. Ya Allah ya Allah. Sallallahu ala kade lain nu kitu teh yang disebut wah nu kitu model makhluk sak nu mikir akhirat penting mah hirup ayeuna dahar bakal bisa dahar bakal moal terus we sekolah mikir masa depan can pugu gitu akhirat can pugu juga bakal akhirat teh pugu jadi kalau cedeng terus mikir kau ke zaman ke sih anu sedeng nama bener saya datang nggak pernah penting dia bakal dibikin tak gusti dipungakeun dina tempat mulai dia tempat berarti oke. Ari urang mah hayang bunga teh di tempat ieu. Oke, teuing. Kan wallahu alam kan. Bener urang sing narima we di tempat ieu. Tangge ngana dipungakeun gusti. Kan kitu kan kami. Ya tuh sampai itu akhirat nutik siap. Usaha. Aduh gusti bisa nggak siapa sakit nggak salah apa aduh kan karena itu nanti kamu gus malah ayam itu dia mau gus kak itu mau malah tuh tapi berjalan lah ya sih anu berjalan mingkung jalan yang kabe jadi tahu sih masih ada yang harus asuh terus yo wong takun akhir itu tuh kudu bersyukur nih hari jelema eta budak sawe budak baruare geus ngobrolkeun masalah eta urang bersyukur berarti narat kan budak itu lalu pemikiran kitu usaha ayeuna mah kan juga betul bukan mobil pikiran ada apa jalan namanya harus jalan dan dalam ajil tu auliya ila jannah ngagancakeun kaula ka pirang-pirang kakasih kaula ila jannati ka surga kakasih Allah digancakeun ka surga mata keningan orang halus paling buru-buru nya karena dekat terkontaminasi itu mata laula dalika lama mata ada muawalan namun bahwa seperti itu jelema awal di tempat ieu rame masih lah mah aya mau tapi Adam jeung anak-anakna bakal halurukeun nepikeun ka ieu. Justru eta teh keur engke. Gitu. Ini sabari hadis pan majrul akhirah dunia tempat papalakana di akhirat. Engke hasab dama. Panena mah ge di akhirat. Kalau mau bahasa engke kitu berarti maaf nama mata Adam bawalan. Berarti Muhammad Nabi Adam jeung palabut karena bakal dirupa. Itu. Hatta yunfakhu bisur sehingga dipikir dari tiup nak mau tapi sekali terus aku ini hanya mau dan gitu sak qauluhu la ya'lunakum khabalan tegasna entena teu kaum kabeh dina karusakan eta perkara wal khabal al fasadu khabal teh fasad rusak jadi untuk ngajadikeun putusna ruksakna perkara ieu sehingga disini dipikeun kali bikeun ka jelema jadi ngurang ada tukang ngurakan to anggar si ieu jelema taat tapi keun kawuh disini ketu tamah-tamah anggar geus kitu nya disabab eta mah geus pasi-pasina kurang mau dek duha we tutuno batuna dua aja mau boga motor dua kali rusak urang mau patukan mobil di nama anggar asa gitu. Jadi ayana jelema taat ibadahna hebat teu matak nama kana jadi sabalikna.
maksiat atau jelema edan ya jelema dengan buku nak karena perintah Allah Muhammad Al-Quran karena resi berarti angin masih dipakai nah hatu mah buat ayat duha aku jual burisi jelema duha awal ini tujuan ada Allah ini yang baru itu berat dulu begitu teh justru ada dekat iya cara nak orang ada dekat tak korban eta jalan udah nyawan Allah mah mana yang benar kudu duha ge kudu boga bener dan pada eta jalan supaya orang ngedeketin hati ke Gusti Allah. Mau tak identiklah teh biru di aku sebenarnya. Jadi yang diburuhan di tempat dia lain ke di akhir gitu. Duha teh yang cung duha enak istiqomah bisa minggu mobil geus aya bener duha. Tangke kumaha? Gitu. Nah iya jadi pertanyaan kayak kumaha ya tahu ya tas bukan mana yang diajaran gitu ngarep kalau kumaha nah ulah ngarep dulu kayak maka lamun urang pisakeun ngarep karena Allah lillahi taala sudah tahu kalau kisah sunatan geus kudu banget ya bang minta upaya Pak makan cukupan itu penting kayak di akhir gitu nah itu jadi dari tujuan di dunia banyak tapi perjalanan orang kudu bener tujuan mah kayak eta masalahnya teh di sana teh karena riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngadu Anas bin Malik qala ngadu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa mutuha jalma anu baca qul la ilaha illallah kamu bari manjakeun atau maksudnya ngadawa la ilaha illallah la ilaha illallah misalkan bersolat tiru liangan sare tiru liangan jadi geus jadi kebiasaan atau nggak biasa gitu kumaha maka hadama selalu arba'atu ala bidambin minal kabair hancur keur eta jalma 4.000 dosa tina pirang-pirang dosa gede bagus berarti urang teh kudu istighfar ke masalah la ilaha illallah taala geus ieu artinya ini lain wayana polana orang istighfar nyungkeun ka Allah diampura geus puguh eta mah padan astagfirullah macakeun la ilaha illallah ge ku Allah dihampura dah rubuh anjur 4.000 dosa dina kabah berarti cenah atuh istighfar itu shalawat ini la ilaha kudu dibacakeun nya atuh minimalna kan sare dia astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah ini mah dulu ya, baik sare kan mesti mana yang saya libatnya cerita. Pas sare nage pan mampura lah wah, aya dina pangham, urang. Dina kersa zaman sare can nepi ka isu-isu kaburu mah maut mangka maut na mampura lahu. Maut aya dina pangham, so pan baca. Ida utangnya Nabi kade, sanada ti Anas bin Malik. Jadi manu maca la ilaha illallah bisa mah biasakeun we salat minimal komo urang boga hancam mah syarat 100 umpamana kitu komo mangka lawan hancur tah rubuh 4.000 dosa tina kabar dosa gede anu kudu ngawuhu urang tobatna ka Gusti teu cukup urang wudu murudu dosa dan murudu dosa ku wudu mah dosa leutik ngalengkakeun syukur ka pangajian diampura dosa leutik nek kurang ka enak asap dengan rezeki halal atau non keur nganapka anak pamajikan dosa leutik dosa gede mah kudu ngawung ku dari antara macakeun la ilaha illallah dosa geus pusing ngitung dosa urang aduh teuing 4.000 mah rubuh tinggal 120.000 deui sabaraha juta di Allah mengerikan asal geus beak mah baca ke diri yang astagfirullah aduh siapa yang tak bersih aduh mengerikan